badai nyaeta laporan Ka Gusti Nalendra Prabu Jinawaya saya Raden Jaka Gintiri barang red kapalih papanggungan nyata ningali Dewi Setyaragen ngadak-ngadak aya rasa anu beda ngagedur dina atina nyaeta luar biasa rasana rasa cinta ka Dewi Setyaragen aya naon Aden nah ieu teh asa ratuk jantung teh asa tutunggulan kieu ningali lanceuk asa ngageter luar biasa sumohon aya naon Aden dah wae gumojang oh jigana tapi aku tangtos patanang teu aya anu mampu ngalawan kalau jigana kaula we meureun pijodoheun pun lanceuk alah cik mecahkan kalau nyak deketan lanceuk aja Gintiri aduh hebat pisan kaula boga abdi sama daya sampean Gintiri asa bangga kula bangga luar biasa boga jago ti nagara sakaruma mah hatur nuhun aja kaula nun jigana aceuk teu aya anu tiasa ngelehkeun kaula patandang teh nyata eleh ngalawan naon wawasan kaula nya dah saya hidup mah geuning luar biasa kasaktianana dah sumohon tapi geuning aceuk teh teu meunang jodoh nya teu naon jodoh pati bagja cilaka malen banda manusia keun bae sanajan teu meunang jodoh ayeuna ge mudah-mudahan ke mah beunang ada kitu aceuk aya tarekahan sanes kaula teh aya ieu teh nyaeta Bang Baluha teh nya mugia tiasa ngawaler kana pertarosan kaula aya unak naon Raden dina ieu saembara teh anu janten atanapi anu kenging saembara hadiahna teh nyaeta tiasa ngawin atanapi nikah sareng aceuk bener jalaran kaula anu meunang sanajan bari jeung Adi paribasana kira-kira kumaha lamun kaula ngalamar ka salira ditampi atanapi moal tobat teu salah dedengean kaula teh henteu dah heureuy kiraku kaula eureui ka salira ulah banyo Aden da pangrasa kaula mah ieu teh totonen nyaeta jodona kaula teh taya lintang ti sali ka salira dah istighfar kumaha kira-kirana ditampi dan kumaha cik atuh mikir maneh teh Raden teu payus mungudi anak ratu teu ginding mungudi anak Narpati nya istighfar telayak mungudi anak raja kasauran samudaya kitu peta mikir Raden daek nuhun teu daek dipaksa ku kaula dah istighfar pinasti keresah yang tumambara iya awahing ku nafsu anu ngakudug-gudug ieu Raden Jaka Gintiri maksad bade newak ieu Dewi Setyaragen Dewi Setyaragen diuudag ku ieu Jaka Gintiri sadaya petugas anu ningali teu aya ngahulak da sidik Adi kalanceuk samaruk jiga ocon nanging pada dipaksa ku Jaka Gintiri kitu anu sanyata atuh kituna ieu Dewi Setyaragen iya lumebet ka karaton nyunkeun pitulung kanu ingkang ramat Prabu Jinawaya
reksa nun kaula jadi aya nu mati di negara Piantipura anu mawi kula ngan mudah-mudahan we teh tungkutan naon-naon nya mudah-mudahan tapi caring cing mah kudu pege kancing saring sepege saya dia sok tulungan tulungan saha teh salah sinyai naon deh kuda salah sini mas ocor sareng tuang putra jaka kintiri ama beda rasana enaon kuda nyai teuing asa disebit cepil kaula kunaon nyai teuing si gintiri kausap setan teuing ampun tewasa ku nyaurkeuna kunaon bejakeun nyarioskeuna naon maksa ka putra panjenengan manehna make jeung hayang nikah jeung kaula ama saha gintiri eueuy beureut atuh da teu pantes eueuy kanu jadi lanceuk kitu banyol Satya Raga dapat ama cik mekar pihatur konyuk panjenengan ditarima gintiri Nyai Aceh wayana kedakar sa gintiri naonan maneh teh gintiri aula nun kula beja ti si nyai maneh make jeung heureuy nyaeta dek ngawin lanceuk maneh bener atawa kumaha heureuy atawa kumaha deh sanes seureui putra panjenengan teh ama yakin dina ati kaula teh parantos nulis dina ati moal deui anu bakal menjodoh ka kaula teh lintang ti pun lanceuk Satya Ragen nyuhunkeun diijabah kaula teh kahoyong teh pamunut teh ama ai sakali deui sajarita nah bener teh leres kaula nun wah nyuhunkeun diijabah nyuhunkeun di restuan kaula teh nikah kapun lanceuk wah sakali deui sajarita kaula nyanyi salahku bapak bener atau henteu leres kaula nun upami teh mah teu ridho atawa nepi teu doa salira wayahna bade dipaksa ku kaula pinas jeung keresah yang tumambah iya asa dipopokan ku kokotor ye Prabu Jinawaya ku kasauran ingkang putra Jaka Gintiri iya nincak nista mir maca utama sia kurang ajar sia kalakuan kitu pita beda jeung curig sia kayaran enas dikersah yang tumambah iya kasauran Prabu Jinawaya sacido metu sakecap nyata ngadak-ngadak ye Jaka Gintiri Ait deui saya tilang waranu sanyata iya jang ngelek jadi makhluk anu pikat kilaeun kaya kabat aduh wah amui teuingeun Gintiri ama kalangkungan ama tenyo sia beungeut teh aduh alah nah jiga Heni kieu pantes jeung tangtungan kitu caritaan deh alah ama yang kawin ama jika sa tapi ka teu euy sia teh alah ama yang kawin aya kawin ka sia ceuk ama aya kawin nepi ka kitu sia hayang kawin win hayang kawin
Nyabi-nyabi mah. Ngadak-ngadak Prabu Cina we Dah. barang midanget ieu kasauran gintiri beuki parah nafsuna punyam lambaina mapat mantra nyata maksud pada ngusir gintiri dia salebeting karaton kitu kayanana malam tumraping api saciduhing metu sakecap ing nyata Dah. Iya. ngadak-ngadak dina dua dampal panangan iji Prabu Cina we aya angin nu luar biasa tarikna dugi ka nyapu ieu gintiri kaluar ti karaton ieu nagara sakaruma Dah. wal dia ku anak sagoy tobat ama antepun jemaah kula hidup wonten teh gintiri oh Raden Jaka Gintiri ngapelesat nyeta nebihan ieu karaton mangke hing baka kabeukeut ku areu-areu nyaeta tangkapanan kapelit kitu kayaanana tuna lampah eta Dah. Iya. kacarios di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ancala Iya. Ki Semar Badranaya kairing astra jingga dawala maksad bade lumampah ka nagara sakarumambe Iya. ya Kulan nikre dewek cudek ini tuh yang berangkat ke mana Wak? ih dewek teh nyaeta dek ka nagara sakarumambe Lebih maksudnya dek ngiluar saembara ucu oh saya malah bejana cenah di sakarumambe teh anu saembarakeun teh Dewi Setiaragen sumohun sanajan bari jeung sakieu kakolotanana cu oh era mah era dewek teh ku barudak diledek nya disebut bager pakokolot disebut beger pakokolot dewek teh cu tengukur kakujur pajarkeun teh tengukur kakujur heuda rumah sae dewek mah tapi da pare nenek kitu dewek teh jang da ieu mah dina impian dewek hayang disampeur inu si lain teh oh kitu wasae mudah-mudahan we teu nyalahan jang nya wa jodoh wa sugan we jodoh cu sumuhun kulan da kedaya nu ngaulaan kulan da geuning di imah teh barudak teh geuning satilu bari jeung lalaki pamagetung kul atuh ai geus beres dahar teh eueun nu ngumbah piring eueun nyeusehan daya nu nyampakeun da sidik baradagong boga anak teh keur laki dewek nu bager teh eta bener ai kitu mah aya anu jadi nyata wasilain wa istri meureun bisa ku dewek teh jang dititah itu ieu aya nu ngaulaan jeung di kewajiban atuh dewek teh jang salaku lalaki kudu gaduh garwa wae lalaki teh jodohna ka awewe da sanajan bari jeung sakieu kakolotanana deui jang da peryogi dek ngeureuyeuh we ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateuh paribasana sae gunung oge bakal disanapeun mumuncangannya cikaracak cikaracak ningang batu laun jadi legok ya mohon ari keureuh mawa sae akang si lain dijebras-jebris we ka aing bari nuang nasi goreng ada eta hatena mah teu satuju hatena mah teu satuju tapi nya goreng beak 2 piring heeh nepi ka teh nyesakeun ka dalang kaoyong teh 2 nogna sandalang bayak ku si Hendy we dareun deh rombongan lain sia teh
nasi goreng mau 2 dah gitu jadi mah cu Nyakit. di rombongan mah da kabeh jadi dulurnya cu Oh baraya cu Kulan bari sakalian we ngawilujengkeun Kak Neng Sinta Utami Wate Oh mohon sareng Kang Asep Kusnadi Sae parantos jatuh krami ucu Pantos mudah-mudahan we panganten teh mudah-mudahan jadi anu awal sareng anu akhirnya cu Amin beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan Laras anjeun bakal ngambah dina sagara rumah tangga kade eta parahu anu tunggangan teh ulah nepi ka ropoh ulah nepi ka ripuh ulah nepi ka rapuh Ulah tapi sing repe-rapinya cu Sumohon Sae heeh dai panganten anyar mah cu da lain papatahaneun deh cu Oh nah wa da sidik contoheun ai panganten anyar mah jang Oh gitu wa silih simeuh ku rasa kadede silih banyur ku rasa kayung-yun Kayung yun ih teu weleh suka seuri we panganten pamegal sareng panganten istri mah nya cu Mohon wa anu papatahaneun mah nyaeta panganten anu geus heubeul Sabar anu geus kadaluarsa Nu susun speot wa Karaos ka abdi apukahna Bapak Tatang Tariana miwah Ibu I Supriyatin cu Sumohon Caka Ciki Kageliharja sareng Panandang Pance Nya pancai dianteur ku Bah Cece Malih Rebab Laras heeh Kubah cece beres atuh Mang Cece Laras Abah Odang miwah Ibu Oneng Besan aya Aya. Ibu Bapak Kades UU Helmadi Aya Bos Samsul bos daging Aya Recep Pak Uwa bagja Bos Samsul Bapak Haji Mansur decu Laras nyecep Pak Uwa bari jeung Kades cenah jaga lestari lingkungan teh cu cing tetep hejo Bapak Ujang Mansur Laras perhutani nya jang Dan